Pagi-pagi ngagedoran warung basreng cenining karena hayang ngulek sorangan. Di dieu teh posisina teh warung nate acan buka tapi ku abi digedoran karena hayang nyamaraan sorangan. Geninganan di dieu teh nungtutan batur oge narunutan. Atuh da ieu teh posisina teh masih 10:30 ari basreng cenining nate kan mukana oge jam 1 matakan anu teu acan terang mah ulah ka dieu siang kene. Nah atuh cenah teh menikah siang kene heupan abi mah just tip anu kalian atuh da lamun tos duhur mah meureun jam sabaraha abi tiasa nganterkeun. Tuh tinggal di dieu mah nyaneuk tekan nyarira nya nyamaraan nyalira ngulek nyarira heg lamun anu jastip bilang nak mahal 10.000 sakali mangkat kabina-bina ieu mah pokona mah. Tapi tenang da anu jastip mah diurusna oge ku ceniningna jadi sanes abi nu nyamaraan heuh bisi kurang enak. Tenang da ieu mah khusus anu abi matakan abi neuk tekan ejeng nyamaraan nyalira. Masih seueur anu naros cenah teteh just tip 10.000 atau 12.000 kitu teh cenah per cup atanapi kumaha eta teh per orangnya. Jadi pami misalkan saorang mesen 5 cup, 6 cup, 7 cup eta teh hargana ge tetep sakitu. Nah cenah aya nu 10 aya nu 12 kumaha jarak bumina guys. Maknya teu bisa mijeng tatangga. Tuh di dieu teh tinggal entos beres neuk tekan urang apa cenah urang goreng tos digoreng urang abruskeun langsung kana samara anu entos ku abi diulek. Masya Allah tinggal meni amu cuy kieu atuh ih imah matakan jadi langganan teh tinggal atuh can buka can naon geus digulung matakan ieu teh asli ngantri pisan lamun siang mah. Di dieu teh ku abi teh langsung we dipisah-pisah tinggal anu jararas tip teh Masya Allah pisan atuh heg henteu siang kumaha abi nganterkeun da saseueur kieu. Tuh tinggal di dieu teh abi ge meser da kabita mah nya nu aranjeun hungkul. Tuh di dieu teh panas menterang matakan istirahat heula tinggal tuh sakantengan anu gaduh BRI link teh ieu ge pesen cenah. Guys, abi mah just tipna oge makanan-makanan anu nuju viral hungkulnya. Pami anu henteu viral sapertos anu icalan UMKM biasa mah palingan PO biasa. Janten henteu sadayana makanan UMKM nya nu ku abi di just tipkeun. Da disebat just tip teh ku karna tebih sareng viral seueur peminatna sapertos kitu nya. Tuh tinggal di dieu teh urang cobian atunya si basrengna Masya Allah pisan atunya ieu bumbuna nah teh bumbu cobeknya enak pisan asli. Kantenan atuh da imah abi anu ngulekna oge si cikurna karasa bawangna gurihna aduh mantap pisan komoladana.